Keluarkan hasepna tuh. Oh siapa kalah diturui. Kumaha tuh bisa hese. Belegu anjing yang paehnya. Nyenget na bari diseusup teh. Sok da moal naon moal. Aing masih dicarikan ku si bapak. Moalnya, moal adalah laki atuh. Bapak mana ge sok ngarokok. Oh kan bapak aing mah ustad. Terus naon urusanna? Oh teu nyambung. Bapak abi cenah kudu jadi kori ulah ngarokok. Nya kitu. Tapi kori ge loba nu ngarokok. Urang ge sok ningali da. Contohna Kang Haji Sidik Mulyana, Kang Salman Amri lagi sok ngarokok, tapi alus urang nama halimpu. Oh nya. Oh sangkilang kori internasional teh. Oh nya aslina. Bonyo. Buru cobaan nih. Sia teh digereget tapi aing sieun maot. Nu nangtukeun maotna Gusti Allah sia teh. Oh lain rokoknya. Kumaha ongko anak ustad biar aku tak apal. Ih aing nih gregetnya. Sok atuh Meh maco ngarokok mah sia teh. Oh jadi laki banget gitu nya. Eta si Raden hudangkeun atuh. Alah sare sia teh mah. Hodang sia teh sare mah di imah ka ditu. Cicing atuh ngaganggu. Alah sia jeung ngalawan euy. Pek sia ngamuk. Sia mah nyiksa wae. Tumben mana ngalawan. Aing kaget euy. Buru atuh erek moal kela atuh. Bututnya. Geus bisa tinggal nyusupna. Tak atuh si Raden ge cenah ngarokok. Kumaha Den erek moal mana Den? Sia nya kalah sare wae erek moal. Mananya kalau ngajakeun. Nyobaan moal. Embung atuh ni ulah maksa. Dasar bencong. Kanjutan beureum. Nah saya mah kitunya. Heuh si geus sakarat.